Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sarang bidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios nyegik. Ieu dongeng teh karangan mang nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sitran batin dilancarkeun sagarupinanya penghilap di rojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep. Atuh mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita nyegik. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun debi encun nu kiwari teh geus jadi bagong kajajaden. Eta bagong teh kebat we ninggalkeun pasir bagong. Kaayana teh satengah sadar satengah hanteu. Aya dina pangaruh jeung pangawasan bangsa siluman. Lamun keur bareng sadar kana kaayaan dirina, Encun teh ukur bisa cerik ngabangingi kesasat kasiksa atuh dina wujud bagong. Gawena apruk-aprukan kukuruputan di nubala. Da eta atuh inggis mapanggih jeung urang lembur, jeung deui sieun diudag-udag ku anjing lembur. Nah, nasib aing teh bet kieu-kieu teuing. Lain kasenangan atawa kabagjaan, tapi kalah kasangsaraan anu katarima. Malah ayeuna teh leuwih hinabatan sato. Hampura Kang Ateng. Rumasa abdi sala ieu teh gawe ukur maido ka salaki. Tara ieu narimakeun kana jerih payah salaki. Sasat akang mah usaha teh mani tekun pisan. Najan teh semplek kencak semplak, tetep akang mah sabar we. Najan ku abdi teh diteken, nu salah mah abdi Kang. Rumasa abdi teh geus salah ka akang. Abdi mah ukur ngudag-udag nafsu jeung kahayang. Nepikeun ka akang teh nincak jalan anu salah. Eta teh gara-gara abdi. Hampura Kang Ateng, hampura. Cek be ancun, ukur bisa sasamat we ka Mang Ateng nu jadi salakina. Nu kiwari teh geus kari jeunatna. Kaayaan kiwari teh geus mimiti reup-reupan da puguh sakeureung digi geus liwat sareupna. Bi encun anu keur nyumput nyamunikeun diri teh dak nu madak. Panonna ngempur hurung kasadaran ada salaku manusia geus mimiti kasilep deui ku hawa siluman. Cirimna ngagajleng kaluar ti panyumputanana. Hak 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 hak. Baratak bagong teh lumpat rek ngajug-jug ka pilemburan. Tekung sila kadenge suara anjing anu ragek sakapeung mah kadenge gagaikan. Puguh we kaayaan di eta lembur teh jadi harengheng mata kaweur. Nah aya naon cenah aya naon? Nah aya naonnya eta anjing mani ragek gitu matak soak mama. Kateuing atuh mah. Nya aya naon atunya? Tara-tara tisasari anjing teh silih gogog. Moal kitu keur bager mah atawa keur parabut hakaneun. Ari cek abi mah jiga namanya keur parabut hakaneun silih segag silih gegel atawa keur parabut bikang. Kitu adi anjing mah gawena teh silih segag silih gegel teu pira parabut hakaneun jeung parabut bikang. Nya meureunana eta anjing teh keur diadu Alah, tapi tah soranana teh beuki narikan jeung ngadeuketan ka leuwah dieu. Hae nya. Aku naon anjing teh? Magandengan matak baribin.
Basa ngadenge aya sora anu sasagerok puguh we atuh nu tiluan teh mani curingat. Nah cenah sora anjing teh kiwari mah aya nu sasagerok sagarupa. Ai. Nah geuning kadenge sora anu sasagrok. Piraku sora anjing mah. Oh, nya na sora naon atuh. Heuh tah sora teh. Oh, di bibir urang yeuh. Gancang sujang toong ka itu. Nya eta mah lain sora anjing. Jeung di kamana anjing teh jarempling ayeuna mah. Jelas kadenge sora anu sasagerok teh ti pipireun imah. Mang Atang jadi penasaran na sora naon cenah anu sasagerok teh. Tapi arek noong kaluar teh asa rumegag sieun hinggisna jurig. Itu bapana geura teh yang ieu nah naon atuh sasagerok teh. Sieun jurig kami mah yeuh. Ih, ulah porangan ujang jog. Teang damoana naon. Koloyong atuh Mang Amun teh manehna rek noong nah naon cenah anu sasagerok di pipir teh. Basa panto jendela kamar dibuka breh kasampak. Di pipir teh aya Bagong anu keur ngagiplek we mani bahenona keur eta Bagong teh kebeg atuh. Tuasna karna cenah bat aya Bagong sagala rupa. Nah Bagong di mana moal kitu aya nu nyasar kaluar ti pileuweungan bakatingku lapar. Mang Amun lajoy gogorowokan aya Bagong cenah aya Bagong. Puguh we tatanganna teh mani rabul kalaluar. Aya naon ieu teh? Dedengan teh aya Bagong. Nya, bener aya Bagong. Pi ngaliwat ka pipir kuring. Tuh ayeuna kabat ka itu lumpat. Wah boa, tadi anjing ragek teh meureunan bener aya Bagong masuk ka jero lembur. Nah Bagong di mananya? Moal kitu Bagong lapar mah. Nya, bisa jadi Bagong lapar. Alah bahaya cilaka yeuh. Inggis eta Bagong teh ngaruksak. Wangkaning abdi teh keur papalakan. Kakaranan cepkeun bini. Alah, inggis dirusak Bagong. Lamun kitu mah kudu Bagong teh kudu kacang kalak. Kudu kacang ditewak bisa kaburu ngarusak yeuh. Aya Bagong. Lamunnya aya Bagong ka lembur urang teh. Nya bener. Kudu sagancang diboro yeuh. Bisi kaburu ngarusak. Ayo. Urang boro euy, urang boro. Atuh gancang na carita urang lembur teh pating beretek we bari mawa pakarangna sewangan-sewangan. Pating corowok, pating gorowok. Tewak Bagong tewak euy, ulah nepikeun kalolos bisi kaburu ngarusak. Puguh we atuh kayaan teh jadi rame. Obor rapang di mana mendi. Urang lembur lompatan udag-udag Bagong kajajaden. Basa di udag-udag urang lembur eta Bagong teh nguliwet ka salah saji imah. Nah arek naon cenah eta Bagong teh. Hinggis eta Bagong teh perek barang cokot. Tapi basa kadenge sora panto imah anu ngakeplak ke muka. Kawas ditubruk we mitra. Anu ngudag oge kaget na cenah eta Bagong teh petlos-los asup ka jero imah. Alah cilaka. Eta Bagong teh asup ka jero imah. Aduh, wangkaning nyilung teh ayeuna teh sorangan euy. Kapan salakina teh can baliknya, Pak? Wangkaning anu teh keur boga orok. Alah. Ayo bisi kumaha nam euy. Urang lembur pating beretek ngadeukeutan imah Nyi Enung. Sedengkeun Nyi Enung anu boga imahna teh harita teh keur aya di bawon. Basa ngadenge sarapan tu anu ngakeplak ke muka. Puguh we atuh meuni curinghak, nah saha cenah anu asup teh. Moal kitu salakina aya mulang. Nah saha anu asup ka jero teh? Henteu uruk salam heula atawa keketrok. Moal kitu Kang Udin baliknya bak mah. Nya Kang Udin beureunan. Ceuk eta Nyi Enung rek mastikeun nah saha cenah anu asup ka jero imah teh. Kakara oge sababaraha lengkat dengek kadenge suara orokna dedengekan puguh we atuh Nyi Enung teh mani reuwas. Nah kunaon cenah anakna teh. Daragdag atuh Nyi Enung teh katepas barang geus aya di tepas teh geuning eueuh sasaha. Ukur kadenge sera orok we anu gogoakan di kamar hareup. Laju we atuh Nyi Enung teh nyampeurkeun kamar hareup. Bari serelek hordeng teh dibukakeun rek asup ka jero kamar. Basa geus aya di jero kamar Nyi Enung teh mani ngagebeg reuwas panonna molotot. Lantaran nyaluhureun kasur teh aya anu keur ngadangong Utayalian di Bagong anu kacida bahenona kacida gedena. Cerit-cerit atuh Nyi Enung teh jejeritan bari tulungan. Sangareret deui ka orok gebeg beuki tambah reuwas meh we eta
Nyenong teh nepikeun ka ngalanghar kapiuhan lantaran anakna teh geus digalai ku eta Bagong. Bari eta Bagong teh sesontrol we ka eta orok. Koar sora orok beuki tarik. Puguh we atuh anu keur moroge beuki kageeteun. Boha-boha cenah bener eta Bagong teh asup ka celimahna Nyenong. Alah cilaka euy. Eta Bagong teh asup ka celimah euy. Imahna Nyenong. Wah kaning salakina teh keureueuh. Ayo ganjang tulungan euy orang tulungan. Mitra kaum dangu atuh nu keur moro teh laju we. Kura-kiru ngadeukeutan imahna Nyenong. Basa geus aya di pakarangan imahna Nyenong kebeug sare teh meuni reuas lantaran teu jero imah teh aya nu nyurun tuh laju ngagajleng. Barang disidekeun tetela geuningan cenah Bagong nu kaluar ti jero imah Nyenong teh. Atuh anu keur moro teh mani patingkar ajleng. Ngudag-ngudag eta Bagong kaya jaden. Mitra kaum dangu hanteu kabeh minu ngudag eta Bagong. Ari pangeus lemur anu sejenna basa nyaho. Kadenge sora anu jejeritan turun gitu di sora orok anu gogoaran. Laju mariksa kayaan di imahna Nyenong. Basa mariksa ka kamar hareup sararea teh meninga kebegeurewas lantaran di jero kamar teh kasambak. Anakna Nyenong teh geus dina kayaan matak baluas. Orok teh maneh ruksak bari jeung baloboran ku getih maseuhan sabreh. Mitra kaum dangu sakadapan mah. Ukur molohok we mata simeuteun asa teu percaya ku tetempoanana. Cilaka euy. Cilaka. Anakna Nyenong jadi korban. Gancang geuing dengan Nyenong. Meureunan kapiuhan euy. Urang lembur anu mariksa kayaan imah Nyenong teh atuh mani pahibut. Nyenong anu kapiuhan gancang di alubaran we ngarah lilir, ngarah beunang ditalek. Barang geus lilir cerit Nyenong teh ceritan di wae. Lengharak wae kiwari geus kapiuhan di wae. Atuh nempok itu mah kayaan teh matak baluas, matak pikakeungeun. Nah, cenah eta Bagong teh bet nyasar asup ka eta lembur bari jeung kiwari teh geus asup ka imahna Nyenong. Geus ngaroga hala nu jadi anakna. Dina kayaan keur pahibut kacoro imah teh aya nu datang nu tajalian di palebeh. Ai na aya naon ieu teh? Diwas palebeh. Cilaka. Kayak ieu mati geus kaasupan Bagong. Malahan mah anakna Nyenong geus jadi korban. Manggawe tinggal di kamar payun. Ai nah bet aya Bagong asup ka jero imah sagala rupa. Cek palebeh laju mariksa ka kamar hareup barang breh kasambak. Dina kasur teh geus katingali orok anu pikasieun kayanana teh. Boloboran ku getih. Palebeh teh nepikeun ka istighfar bari ngusap beungeut. Nah cenah bet aya kajadian anu sarupa kitu. Astagfirullahaladzim. Nah bet aya kajadian kieu sagala rupa. Ih karunya teuing. Karunya temen. Geus jadi korban Bagong edan. Geus kitu mah palebeh teh asup ka jero kamar ngadeukeutan Nyenong anu ngagoler kapiuhan. Laju we Nyenong teh cobaan diubaran ngarah gancang sadar tina kapiuhanan. Dasar palebeh anu geus asaku pangalaman. Ting dipencet lebah urat pentingna gurubug atuh Nyenong teh ngagurubug. Terus lilir, culang cileung, awas anu hudang sare. Barang ret kaluhureun kasur kabeg. Kolepak di we Nyenong teh kapiuhan baka tingku soak meureunan. Atuh nempok itu mah palebeh teh henteu bisa kumaha. Karunya temen Nyenong teh meureunan soak. Nempo anakna kiwari geus jadi layon. Bari jeung dina kayaan anu sakitu pikasieunana, pikakeungeunana. Oh ya palebeh. Teu sangka. Di lemur urang teh bet aya kejadian sarupa kieu. Nya teu sangka tianggana. Bet aya kajadian sarupa kieu. Kamana eta Bagong edan teh? Empat tuku ge. Udah ting ka mana anu teh nuju diubar-ubar di boro. Mudah-mudahan we eta Bagong teh saenggana kacangkalak palebeh. Eta Bagong kurang ajar teh. Kudu tanggung jawab. Ayo ayeuna leuwih hade urang bantuan nuker baru Bagong. Ngarah gancang katewak teh Bagong teh. Bener pisan. Ayo
Palabe dikantun heula. Abi duaan bade mantosan anu nuju ngudag Bagong. Mudah-mudahan enggak kacangkalak palabe. Kitu nate bari ngadeleg-deleg we kaluar teh mah. Marikap pakarangnan anu tadi dikolerekeun, beretak wae nuturkeun baturan nu leuwih teu heula geus ngudag Bagong. Mitra kaum dangu. Ayeuna mah urang ngacaturekeun eta Bagong kajajadean anu keur diudag-udag ku urang lembur. Kukurubutan di numbala. Rek ngajugjug ka pasir Bagong. Ngan edas eta Bagong kajajadean teh dikepung ku urang lembur. Hanteu bisa kabat ditu wae ninggalkeun eta lembur. Bagong teh culang cileung merhatikeun kasabeudeureuneun eta tempat. Rek neangan panglumpatan. Mitra kaum dangu nganorokaya. Urang lembur anu ngudag-ngudag teh kiwari geus ningker eta Bagong kajajaden. Kayaan anu paroek kiwari mah katempo caang da puguh anu ngodag teh marawa oborna sewang-sewangan. Si Bagong teh mani pepereudeuyan. Kawasna bae serap ningali eta seuneu. Moal bisa lumpat sia dasar Bagong edan. Kurang ajar teh. Geus wani-wani ngarogahala urang dieu. Ayeuna maneh bakal dicangkalak deuleu. Ayo urang cangkalak kudu katewak ke Bagong teh euy. Urang lembur teh meh bareng kiwari mana rajang eta Bagong bari matakeun pakarangna sewang-sewangan. Basanya hor kita rajang kurang lembur eta sakadang Bagong teh hanteu cileureun. Gentak wae menna teh ngayakeun perlawanan. Suruntul Bagong teh nyuruntul ka salah saurang-urang lembur anu rek ngarekeun gowangna. Ngan bae memeh gobangkeun kana eta Bagong. Nurek ngadek nepikeun ka ngacengkang beunang ditubruk ku eta sakadang Bagong. Koceak kadenge ngoceak ngararasakeun kanyeuri ari kitu mah. Lantaran mani macelang ti bebeut jauh naker. Baturna kiwari buet-buet rek ngarencah eta sakadang Bagong. Tapi Bagong teh henteu kitu wae bisa beunang. Lantaran satekah pola eta Bagong kajajaden teh ngayakeun perlawanan. Urang lemur anu keur ngarepung teh mani pating jarungkal pating jarengkang kabeunangan disuruduk ku eta Bagong kajajaden, malahan menepikeun ka aya nu potong sukuna sagarupa. Ningali kitu mah kabeh ge saber atuh. Teteh leugening cenah. Eta Bagong teh sakitu garangna sakitu payanganana. Mitra kaum dangu urang lembur anu keur ngapung teh kiwari manadagi miroge. Alunur-unuran we inggis cilaka. Dina kaayaan kitu terentang-rentang di kajauhan teh palabe. Kawasna bae nuturkeun anu keur moro Bagong. Geus deukeut anu keur moro Bagong. Laju he manna teh ngawadianan ka urang lembur ka hade cenah kade sing hati-hati. Ulah nepikeun ka cilaka. Kade ulah gagabah. Newak Bagong mah ulah dikadek. Tapi neangan eurat. Neangan tambang. Kitu cenah ceuk palabe rek diakalan we. Ngarah eta Bagong teh beunang kacangkalak. Teu ngusila salah saurang pangeusir lembur teh geus mawa tambang song diasongkeun ka palabe. Ayeut tambangna palabe. Sumuhun eta Bagong teh kedah kenging ka eurad. Alah, aduh, bahaya lamun dising hareupan langsung mah. Geus disuruduk. Leung basa ukur kena bujur. Kumaha lamun kena manuk, alah. Moal teh ngusak. Moal teh payah sarilana atuh manuk kuring. Ali-kali ku palabe urang janggalak. Mitra kaum dangu. Eta tambang teh ku palabe dipuihkeun dina luhureun sirah. Eta lagening palabe teh boga pangabisa. Da eta we Bagong teh beunang dieurad. Kiwari mah geus kacangkalak. Atuh urang lembur teh meh bareng nyekalan tambang anu geus dieuradekeun kana eta beheung Bagong. Alah, beunang oge sia kurang ajar. Bari dikumakeun ieu palabe. Ieu Bagong teh geus ngabahayakeun pikeun urang dieu. Sokomo geus maehan sakarupa. Moal boa ieu Bagong teh Bagong edan. Nya leuwih hade dipayahan bae. Terus palabe satuju. Eta Bagong teh kedah dipencit teh ku abi lah. Halik. Urang kececet Bagong teh euy. Mang Iding tukang jaga laju ngakajeleng ngadeuketan ka eta Bagong.
Ngan sakilat nyabut peso anu nyelap na cangkeng na peso anu sok biasa dipake mencit. Gajreng seret kececet. Bagong teh dipencit ku peso. Mitra kaum dangu. Mang Iding teh mani kokodegna cenah peso na teh mintul. Teuing peso anu mintul, teuing bagong na anu wadah. Amuing na peso aing jadi mintul kieu. Tapi dah tadi mah geus jasa. Alah geuning ieu bagong teh wadal kade euy. Bagong kiwari ngamuk. Atu anu keur nyarekelan teh nepikeun ka pating jarungkel. Sedengkeun ari palebe anu keur nyakelan tari anu ngeuran kana beuheung bagong laju we ngakajeleng. Eta tari tambang teh dibeuritkeun we kana tangkal kai. Puguh we eta bagong teh meni abrug-abrugan hayang leupas. Kaitu neangan minyak tanah. Mengpeung ieu bagong teh masih keneh katalian. Kaeura deuh dicang-cangkeun dina tangkal. Bisi kaburu leupas, bisi kaburu pegat ieu tamangna. Nambah dikumakeun palabe. Kedah milarian minyak tanah sakarupa kalaresani rompok teh aya minyak tanah mah. Ieu bagong teh kulantaran wadal meureun kulitna kandel. Heunya urang duruk bae. Atuh kuragiru we boga minyak tanah teh laju nyokot minyak tanah ka iman. Tekung silang geus coe deui. Eta minyak tanah teh langsung diasongkeun ka palebe. Geus kitu mah ku palebe teh ditampanan. Geus kitu mah eta kompanan we sina minyak tanah teh dipanjurkeun kana awak eta bagong. Palebe ngusiwal ngaluarkeun korek api cekes. Leung atuh dialungkeun kana awak bagong kur kiwari mah bagong teh kahuru. Hak. Kanyahoan ayeuna mah teteh geuning ari diduruku sieuna mah eta bagong teh ngararasakeun ka nyeri. Atuh ari geus kitu mah palebe teh nitah ngabagudeud eta bagong. Bagong teh kudu ditalian we ulah nepikeun ka abdi sahoja. Bari jeung marentakeun ka urang lembur pikeun arengan suruh. Peuting eta keneh eta bagong teh kudu bisa dipayahan ku cara diduru. Kancangna carita kiwari mah suruh teh geus ngumpul we. Atuh eta si bagong anu geus meunang ngabagudeud ku tali tamang teh geus teu bisa hoja. Ukur bisa merhatikeun we ka urang lembur. Katempo tina curupanna teh nyurucut cai mata. Ari kitu nama eta bi encun anu kiwari geus mimiti sadar. Geus teu walakaya mitra dina kayaan, pohara ripuhna pohara kasiksan. Ukur rumah sajeroning hatena. Nah, aing teh bet ngaranapan nasib anu kacida gorengna. Bet kawas Kang Ateng ti heula arek diduruk ku urang lembur. Malang siang, umur aing teh ukur nepikeun ka peuting ieu. Alah tulungan Kang Ateng. Hampura abdi. Tulungan abdi Kang Ateng tulungan. Kayan pikiran bincun anu beukit tagibur hatena teh amani asa sumpeg. Ukur bisa sasambat ka Mang Ateng anu jadi salakina. Kiwari mah karasa aya rasa kaduhungna cenah baheula teh hanteu ngahulag lamun salakina terek nyorang jalan anu nyimpang. Milampah jalan anu salah. Laku syirik laku musyrik muntang turung ka bangsa siluman sileumit. Sok sanajan ti heula teh cenah moal ka bawah. Tapi dina kanyataanna mah kiwari teh barat ngaranapan nasib anu sarupa kitu. Malahan mah sarupa pisan jeung anu karanapan ku Mang Ateng. Cerit pincun teh ceceritan. Karasa sinudurukan geus ngaduruk kana sakucur awakna. Dina waktu anu ngan sakedeung awak pincun teh geus keheng. Berijing dina kayaan ajal binasa. Urang lembur barang breh ningali kana sinudurukan. Teteh geuning cenah eta bagong teh lain bagong tapi jalma. Kabeh atuh mani ngarasa kaget nah saha cenah eta jalma teh. Pasti cenah eta bagong teh marupakeun bagong kajajaden. Jelmaan jalma nu kiwari geus keheng kaduruk geus teu mangrupa. Mitra kaum dangu peuting eta kayaan jadi kujrut. Lian tigeus aya Rajapati, maotna orokna Nyi Enung. Teteh geuning cenah eta bagong boga dosana talin bagong leuweung tapi bagong kajajaden. Ngan bae saurang oge eueuh nu nganyahoankeun saha cenah eta jalmana.
nuki warigis ajal binasa dina kayaan geheng kaduru. Atuh gancangna carita eta kajadian teh dilaporkeun we ka pihak anu berwajib. Kabenaran Arman pon kitu deui pakardim sapara kanca. Anu nampa eta laporan teh basa nempo eta kajadian manehna ge kagetna cenah beut aya kajadian di anu sarupa kawas di lembur Cieuri. Ngan bae pihak kapolisian oge hanteu bisa nganyawankeun Rusiana. Nah saha cenah sanyana eta dua bagong kajajaden teh. Heuleuh mitra waktosna parantos teh nyakapannya. Cag tamat caritanya kitu ka dieu. Urang teraskeun kana carios anu enggal mitranya, carios anu saterasna. Ieu dongeng teh malah mandar janten hiburan we. Pon kitu janten contoh. Kitu geuningan sing saha jalma anu hayang nyorang kabeungharan. Ngudag-ngudag dunya ku cara jalan anu nyimpang, lain kabeungharan jeung kabagjaan anu kasorang, tapi aya dina kasangsaraan, dina kayan kasiksa. Saenyana manusia ngalakon di alam pawanangan teh, aya anu miskin, aya anu beunghar, eta mah ukur adat teh wungkul. Papan papasangan hirup mah mitra saenyana mah lamun manusia sadar karena sagala rupa geus dikeresakeun tulak canggeum bagjawak. Joropati bagja cilaka geus aya nu ngatur. Sagala ge aya nu boga nyata Allah Subhanahu wa taala. Tinang tu bakal salawasna syukur jeung sabar, talawasna nincak dina jalan anu lempeng. Heuleuh mitra, atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.